naon minggu-minggu enak katanya teh kumaha kos nu bingung gitu. Kos nu boga masalah boga pisan euy. Teu rek pusing kumaha om, saya teh anyar putu di Sirani. Teu gugur teu angin om, ujug-ujug Sirani mutuskeun saya. Hate saya nyeri om, asa di bentar ku gelap. Masuk yuk. Da ka Cidabogohna saya teh om ka manehna. Sing horeng teh bogaeun deui. Aduh, pusing om. Alah ari maneh da dunia teh teu salega daun kelor. Tong dipikir we atuh, angguran maneh yang deui loba kene nu geulis, Kang. Kos si Rani, si Ike, si Dara atau si Ira. Komo Karani, si Ike, Dara, si Ira, nu sakitu gareulisna. Cacakan ka si Rani anu teu geulis oge. Saya ditalipak om. Astagfirullahaladzim. Komo deui ka nu geulis meureun om. Teuing atuh gitu mah. Heueuh meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, Om. Beuh, Ndri, kayak kieu teh moal tulus euy kawin teh. Aduh, kunaon kitu? tuh nyangka euy Neng Rani teh tos midua kuring, jaba boga ka bogoh deui. Aduh, aingna. Mangkaning geus meuli cincin kawin, Ri. Sedih, Ri, sedih. Da kumaha deui atuh sing sabar we. Nuhun, Om, nuhun. Aya nama tulungan uing, Ri. Tulungan uing baturan neangan si bebenguk kabogona Neng Rani. Sabar cuy, teu hade di buta masa awewe mah teu bagus. Nuhun, nuhun. Era Kang kajeun teuing urang boga gelar preman kampungnya di dieu. Nuhun, nuhun. Da uing malai ngajak ribut bari lagi. Arek naon atuh? Rek ngajual cincin kawin, Ri, meh teu rugi. Nyangga saya tuh ini. Nya itu Kang mangga. Yuk, Ri, bilu. Ayo kasih. Kunaon? Itu si laing teh. Tiga nu laleus kitu geuningan. Pugung geus saminggu ham teu kaparaban sangu sareme-reme acan. Leleh, ini khawatir amat. Terus apa poena dahar naon? Untung we manggih lewat sapopoena jadi teu leuleus teuing. Hupir dasar gejual. Gemung euy, beteung. Atuh da maneh mah berang dahar teh tabrakan. Ngedahar angin we sapopoena teh. Yo, pek atuh tah jeung maneh. Pahang. Pahang. Tinggalin, Ri. Harim saya di bawah punggungnya. Astagfirullahaladzim. Sabar hirup mah Om, sabar. Yuk sampeurkeun lah. Rek ngajual cincin urang ka manehna. Ayo bro. Nanti pulangnya jemput lagi ya. Nanti aku telepon. Ya udah, ntar aku telepon lagi ya pulangnya. Dan kemana? Kadila. Terus cek roti. Rek tanya Dan, iya bubur di tangan dekat pendak-pendak. Emang ngarek nanya naon di? Arti bahasa Sunda di ka Indonesiakeun. Sok, naon pertanyaanna? Iya Dan, arti bahasa Indonesia na sieun naon? Takut, Ari ka sieunna naon? ketakutan, Arti bahasa Indonesia na era naon? malu, Ari kaayaan naon Dan? kemaluan. Ah, teh eta mah. Berarti bobogaan mana kayarannya Dan? Teh nyawa ah. Dan pertanyaannya can beres. Bodoh amat. Anu geulis naon ningali atala di Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Aa. Asa naon ningali, Bumi di mana Neng? Di Cijulang Citi A. Ai geuning tobih Neng. Tebih kumaha A sadesa keneh. Neng, kerasa dijajab teh ku Aa. Mangga tapi aya syaratna. Naon kitu syaratna Neng? Mapahna teu kengeng pacakot tapi kedah aya jarak minimal 0,5 kilometer. Mandi nyedom corona. Sarua jeung bohong atuh Neng. Ayun. Ah,
Aing mah perman kampung nanya awewe gara-gara corona. Alah, pusing lah di dunia ieu malah lieur. Hah. Kieu jadi adalah. Assalamualaikum, Mak. Salam. Ari Mak ngandung Arya pada sasi. 8 bulan 8 poe. Ari Arya umurnya berapa tahun? 17 tahun Arya. Ari Mak nikah jeung Bapak atos berapa tahun? Atos 17 tahun Arya. Jadi 8 bulan, 8 poe kerangkeun coba Mak. Teh salah ketal umur teh 16 tahun. Ari Emak, nya umur urang 16 tahun. Ieu buktina Pak RT ngasihan KTP ke urang, Mak. Berarti umur urang 17 tahun. Geus tong loba tanya, Pak Malik. Cuy, ada ke mana? Arek neangan buah pir. Gaya neangan buah pir. Lain neangan buah pir, tapi neangan piributeun. Gelo mana cuy? Mana bisa ngebedakeun teu? Antara sepatu kulit asli jeung KW. Ya bisa lah. Cing coba kumaha ngebedakeunna? Babari pisan, coba sepatu teh ya saya dicocok ku reungit. Tah. Lamun sepatu eta barentol, berarti eta kulit asli sepatu. Aduh. Terus cing nambut korek rek dudukan di walungan handap. Kumanya? Ketiasa ham. Menit pisan. Nambut poe bahasa teh. Emang gas nilai di jaro. Dipake ngahulungkeun. Ek digantian deui. Eta teh dosa leutik nu teu karasa ham. Mau jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ham, tadi itu. Nah, mana teh rup teh teu berubah, mun da dieu wae. Heuh sih, mana mah minta duit wae. Emang jeung naon di duitna? Jeung motor KLE. Ngimpi ulah sok luhur teuing. Cin murag. Saya mana teh mun hayal teh ulah jaga teuing sing teh lolap. Bapak Uing mah dina awakna loba tatoan, gambar naga si ham. Komo Bapak Uing mah tina dadana tato Garuda Pancasila. Komo Bapak Uing mah tatoan cawak-awak. Ngemar naon? Teuing gambar nama teh jelas, toto kos emping. Gelo mana mah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Om Unjul, ngadang rumah saudara Om Unjul jualan peuyeum sanes. Mohon neng amang rek naon? Sabaraha sakintalna Om peuyeum teh? Upami bade masa seueur mah wios lah dimirahkeun. Emang sabaraha kintal meserna? Sagelempeng weh kanggo nu nyiram, terang teu cekokop. Kope nyokot aya di hareup ieu mah. Takalian taman hiji jangan mopok banget maneh. Ari ngomong kintalan, aya meuli sagelempong doang. Mangga. Tos Om bade dicandang. Oh, mangga atuh katu jik lah gitu. Om, dulur Om masih sukses kene jualan peuyeumna. Yang mana kunaon di? Nah di babakan halu loba nu gulung tikar usahana. Ya emang tiba lagi sama kitu, tiba lagi usaha sama kungkul. Sama tadi gulungan mah tuh babalatak. Heuh nya Om. Meser sagelempeng we keur nu nyiram cekokop terang teh. Cukup teh ya. Yang cikokong we.